ya nongko di kakolo teh iya apa ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh Allah dalam ngomong cek kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah jebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah tadi perbah eueuh teu ngarti teh sok canta masih nanya teh bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong tah lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sea teh teh kabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh wing teu mubadir ka Bapak teh si edan nya laki-laki pinter rukalikunya Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya ampun jan Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek urang kaalahkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ka akhirat nah anu ditah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang modal
sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya di batak kehidupan dunya nya teu akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah uken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja dakwin mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu deuleu jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta matak lieur deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak heuh lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet gerjing dek ka mana sia init Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah pantang we eueuh disemahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak